Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, tepang deui sareng simkuring pun Hana Nabila dina acara Warta Sunda Salapan TV. Aya warta naon dina dinten ayeuna teh? Kasanggakeun warta salengkupna. Festival Drama Bahasa Sunda FDBS menang apresiasi pejabat Gubernur Jawa Barat. Pejabat Gubernur Jawa Barat Bae Triadi Mahmudin ngaresmikeun dibukana Festival Drama Bahasa Sunda FDBS ke-22 tingkat umum sa-Jawa Barat di Gedung Kesenian Humentang Siang, Minggu 13 Oktober 2024 disaksian Balai Bahasa Jawa Barat Dr. Herawati SSMA jeung pangurus Katus Sesepuh Teater Sunda Kiwari. Poe Minggu 13 Oktober 2024 tabli salapan waktu Indonesia Barat, Gedung Kesenian Humentang Siang, di Jalan Baranang Siang nomor 1 Kosambi, Kota Bandung haneuteun deui. Para pelajar di sabaraha sakola utamana pelajar SMA jeung SMK di Bandung harita hampir minuhan gedung kesenian anu kapasitasna henteu kurang ti 350 kursi. Sumping di eta tempat, tamu eleman di kalangan seniman, budayawan, abdi pejabat pemerintah Provinsi Jawa Barat, di antawisna pejabat Gubernur Jawa Barat, Bae Triadi Mahmudin sareng Kepala Balai Bahasa Jawa Barat, Dr. Herawati SSMA. Di eta tempat, harita kerjaayakeun acara buka Festival Drama Bahasa Sunda nu ka-22. Hajat badanna Teater Sunda Kiwari teh tahun ieu diancokeun pikeun tingkat umum. Sepupuh Teater Sunda Kiwari Dodi Eka Pratama FDBS tahun ieu menang pangrojong di Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Badan Bahasa Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendibutristek ngaliwatan program bantuan pemerintah bidang kebahasaan dan kesastraan di sagedeungan eta dirojong oge ku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Sparbud Jawa Barat. Bae Mahmudin kacida apresiatifna kana ieu festival anu diiluan ku 20 grup teater sa-Jawa Barat tur rea dilajoan ku barudak rumaja. Bae miharep patanangna bisa tuluy nambahan sangkan mungkin rea deui para rumaja anu bogaan we talenta. Digelarna ieu Festival Drama Bahasa Sunda janten rasawios cara pikeun ngamumule basa sareng budaya Sunda. Ceuk Bae Mahmudin. Pemirsa, sakitu warta anu tiasa kapidangkeun dina program Warta Sunda Salapan TV dinten ayeuna. Simkuring pun Hana Nabila amit mundur amit mungkur. Tepang deui dinten enjing dina waktos anu maneuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.